Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Soalnya kata Adi Gejul, subscribe itu gratis. Gak habisin sawah sehektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kata dayang pemirsa, nyata ya kelengkapan tamu istimewa. Tamu agung. Ya, terserah pada disebut tamu agung, tamu di langit, tamu di dia. Yang penting orang lainnya ngawangkong. Tok. Kelengkapan tamu gejul, Garut. Asal nomor. Alhamdulillah, Cing. Jadi sama poin nanti rumah ya tuh orang teh. Saya coba bisa santai panggil. Ayah sekitar 15 tahun gitu ya, Cing. Iya. Saya budak kerja yang terus SMA Gitu ya. betul ada yang mau. Oh iya bener. Naon ya teh, Cing? Nya cobaan we panggil. Ah, geningan Cing. Oh. Nah, jadi geningan Cing, Cing. Apa nih ya tuh? Cing, ayeuna urang rek nanya ya ka Cing ya. Naon yuk. Aya Cing kana naon ada Cing? Gitu we. Sarabutan. Sarabutan. Ngarabutan jukun. Gitu bener berkah berkah. Boleh kan? Di mana? Di Eta. Nah, itu rokok acan, kopi acan. Oh. Nah, orang kita tamu, Cing. Di mana-mana kita mungkin bisa diakeun ka banyak kopi. Aduh, bener Cing. Berubah nih dewasa bagian Cing. Nah, yang ini saya datang itu. Oh, kan baik Cing, nuhun pisan Cing. Ditampil Cing ya kopinya. Kalau mengata bisa ngarep ya udah. Kebenaran teh haus Cing. Karunya teh di Badan, di Garut. Gambar we tidinya tah ayeuna mah saya mah di Lebok Angser, Kabupaten Cianjur. Dekat channel kemarin. Tetangga tuh jual apa dia? Gen Cing lah. Kurang pada udun ngarangan ada orang galak kirain. Bebas. Aktivitas teh kitu we serabutan Cing ya. Bangunan, bang jari, angkong. Duh. Datang kalian. Kok nyantai we Cing. Geus kumahanya. Cenah mah ieu mah nya cenah Cing. Nya. Ku zaman ayeuna ku sabab eta aya Covid-19 cenah. Ya. Perekonomian orang teh nanti kebiasaan Cing. Oh, Benar aja ya. kalau tapi saya bisa kemana-mana. 5 bulan, dia bisa kemana-mana. Gusti. Mana oke mah? Bukan kasih rapi jadi bola. Kurang dalam gitu. Sing sabar Cing. Lain bejana juga, lain beja, kan nomor nggak ada yang kalah sila-sila. Wah, eta mah zaman baheula atuh. Urang mah ke zaman sabaraha tahun lah eta teh. Lamun kepanggih jeung Aceh meureun 15 tahun nya. Tah lamun keleutik masalah kehidupan keleutiknya saya teh cek eta ge cek jelema nya. Cepat dulu. Orang teh cenah culingin. Benar gitu. Oh, udah benar ya mah. Memang beberapa kali ingin kapangi jadinya. Kenapa? Itu bukan. Kalian cedok. Oh bener. Di mana dikaya? Oh benar. Ayah kayak itu cedok. Ya kene parangan. Hah? Parangan. Lain kira kawin berdirinya. Tunggu. Sehingga bentar itu. Bener. Diherian di saya nya tuh. Lain ngomong-ngomong itu kan usahakan kalangan sih dulu tuh. Orang main namanya disebut nanya emang benar sih ya. Orang ada peternakan naon disebut teh ayam. Iya. Ayam tilu petak mah. Tuh, papa Jadi bersih. pegawai orang ada 10. Yuk, ada rumah lembur. Bagian naon di situ? Nah, itu mana saya we lah orang teh da didinya mah disebutkan dulu lah ya. Oh, Penduduk asli orang gitu nya. Asa ngomong itu ada sih asa ngengel itu kegenak tinggalin. Nanya sih. Itu mah kita masak. Satu perkara orang makan secek.
Yang bener kenal ya. Bener kan, nggak panas ketat itu. Terus bisa Kasih kali sih juragan nah gitu. emang kayak kiri ceng. Tuh. Mau sapi ceng. Nah itu sip. Sapi. Ada. Mau pakai daya mengenal dia. Bener kan? Asli ngenal. Apa? Tak, rada genah gitu. Benar. Dia gitu. Kalau gue udah sebenarnya ya nah. Alhamdulillah ada 8 udah. Gusti. Gue lagi. Harapan incu 12 beneran. Ya Allah. Incu Itu salah. Sebenarnya bibit. Cukuplah 5 bibit. Ya Allah. Kayak apa? Gue enak. Wih mana dia anak wes kukur. Incunya Iya. hal satu cek Cek badangan ngebawa batin. daerah sunah beneran orangnya. Lain sunah nafsu. Ente nafsu. Adil penting mah. Muka hiji kan ya, biar mobil. Mobil. Ulu. Muka 2, muka 3. Tapi kan kapan yang penting mah adil. Naon deui atuh sok. Harta boganya tampang lu boga deui da urang tiba heula tuh. Benar. Dagang ya. Teh siga batur banyak itu. Itu cek. Kamu penting. Ngomong-ngomong kurang potong heula we nya eta mah. Kurang adan. Oh, Salat maghrib. maghrib urang berjamaah. Berarti esok teh bikin horeang kieu ya. Bener lah, ayo mah. Daftar mana bawa tuh bawa mana bawa tuh. Iya enak sama modelnya. Ya, sok mah. Kuma biar di masjid ya. Biasa Kamu surat salat ya mah. Aduh. Ada beda namanya keningan saya euy. Aduh, geus berkembang. Rada kedar dia kan, rada kadinya kan jalanna asal ganggu imal bangun gitu ayeuna mah. Nah, Ayeuna mah geus kamajuan. Zaman barengan anu urang dieu. Terus ya baheula. da baheula mah nya urang teh loba keneh lahan gitu. Oh, loba tempat kulin. Jeung kira bieu ceng urang carita euy. Pang di ceok sih. Tak kumaha? Pas urang naik ke masjid pisan kata ceok. Terus Asal ada rubah coba nu teh. rumah bulan. Kayak ditanya kurang teh. Pisan kurang teh. Sok saya salakina. Tuh orang depan laki, kucing-kucingan baheula gegenean kitu. Sepeda deui ya nama ceng urang teh sepeda deui ya sudah. Bisa naon lah paribasananya. Majikan di sholat tuh. Udah keserian. Ya, Jujur nya geus siga beunyeur lah mana mah urang teh. Tinggal naon deui gitu. Kumaha ceng? lain keji orang teh nyarikan pengalaman baheula. Kumaha ceng sok we lah. Waktu orang di lembur, ani cai teman orang teh ada kuli. Kuli ini teh di lembur teh jam 6 maghrib. Ceruk terus saja jalan. Baca galecok di babaturannya. Seberapa orang terceng ke dia tuh ceng? Perduaan teh ngajar cai. Ke di jalan tadi. Rombongan bagong tim gede, dengan segede kieu. Ada warna hate. Sarek nyantok. Manggil awan teh teh ceng? Bagong ngabring. Benar ji. Ruas ayahnya. Ruas ayah atau ayah pakai jembadong. Suka jalan keluarga bagong. Bener ceng. Di perjalanan cari tanaman yang tenggeus nepi ke tempat nulis tujuh. Pas rek balik, anu ngageroan. Ada sugan kuring teh awewe geulis. Kunti ku ngageroan. Sia euy. Eta mah urang. Eta lain mah ceng euy perumpatna urangnya. Aduh teh Beruas eta ya. cincilaka. Dagangan gawir ka dia gawir. Ngaran-ngaran di leuweung. Bener ceng. Tak kieu ceng ka cengnya urang teh baheula ya cengnya. Tapi teuing lah nya. Cenah tadi cenah jeung cenah we cengnya. Apa teh tah di masa eta teh? Haji Toha gitu. Anu ayeuna ku si Haji Kucil teh. Kieu masih jebrot. Nah eta si masih jebrot cenah. Kieu cenah nya
Akhir-akhir mah ya baheula ya cenanya. Aya ngaranna si Yayat Kanta gitu nya. Eta mah ji pikasirieun euy. Pikasirieun teh kieu ji. Ceng. Kembali dari haji dia nya. Kembali lah. Doa jadi haji ya. Orang mah haji kejual ya. Jadi haji yo. Aya hiji carita baheula aya. Si Asep si Yayat Kanta ya nya. Boga kontrakan can jadi. Ya. Nah, si Kanta teh kamananya carita teh ka pasar gitu pengen ka mana lah. Nah terus subuh-subuh jam 3 eta mah. Jam 3. Aya suara naon eta teh cenah di kontrakan eta teh gitu. Tiap jam sakitu wae, tapi can ditingali wae. Can ditingali ke si Kanta teh. Da can aya pemikiran positif lah nya. Sekali, 2 kali kadinya. Pas ka 3 kalina da penasaran. Eta mah si Kanta teh. Ditingali eta mah cacing curi bedog. Kun gak sekayang bedog. Tapi kan gak si Kanta teh nya kakeun ya. Nah, eta cenah naon disebut teh. Getihan kitu cenah. Dipeujit eta kumaha cenah. Eta mah akan hayam. Astagfirullahaladzim. pelecehan. Astagfirullahaladzim, nyata ge caritanya beneran geus kumaha beneran. Lapar. Karek nini disikat beneran nya. Masih dihukum. Sia dihukum beneran. Aya beneran hayang mangharun beneran nya tinggal dihajar beneran. Ku musik kata teh tinggal ieu teh mah. Bener geus udin bedawat tuh. Disikat atau cenah kan. Siakan. Bener geus sabar taun atunya. Jadinya teh. Tah enak kieu lah, Ceng, pengalaman Aceng ieu. Anu disebut teh anu Bel. tah lain. Anu selalu teringat gini kan anu ceburak aya namanya. Teringat gitu kan. Sok atuh naon teh? Caritakeun ka urang Aceng lah. Sok. Teringat masa. Anu berkesan we lah pokona mah naon we sok. Ya. Pokoknya dari hidup ke bateing kan Pengalaman sorangan lu bisa kode Ceng. Cik atuh Kumanya itu. modal urang pengalaman teh loba. Hirup teh lega lah. Gitu kan. So, urang di dieu mah urang ngobrol naon we Ceng lah pokona mah kopi geus beak kita Ceng. Namun teh geuningan kopi geus beak. Kebenaran ya kan corona ketika dia. Ya ada kasih Bisa tersopan dia sama. Nah, jangan tuh kamu. Lain tersopan budak kata sih. Ayo. Tuh kan jemput tuh kan. Pantas budak lain. Gitu. Oh, Sudah kawin stres. kamu di lemur kurang ya. Ngarang tuh jang-jang gitu. Oh, sejak Itu tersopan. Ngarapo ya. Ngarapo calon. Cakot atau budak semua. Kan baik. Keun eta mah. Haji itu yang ngomong apa ya? Yang aya lah Ji. Lah, Saya ngarep. Dulu itu omongan. Nawan. Teuing mau. Loba tuh. Iya tuh cek. Pada orang teh di dieu namu. Kurang geus sebelakeun duit, geus sebelakeun bekal ya teh. Aing mah kumaha atuh nya we. Aku mah artinya. Jadi kan aku udah proyek di ya teh. Dan aku urang ge. Oh, kan saya setengah hewan laporan atuh aduh eta potongkeun. Ulah, geus kembali. Eta saha di cek? Si Karun. Si Karun. Si Karun. Baheula ingat si Karun. Apa? Baheula mah mun di pasar di mah si Yeye teh. Oh, jadi yang Kamu kerja apa ya? Kira bukan gitu. Saya Karun. Kayak gue yang ngobrol teh. Aing teh sopan pisan eta. Aing kumaha. Astagfirullah. Waraji. Cuma daru urang mah kagok ieu deukeut. Baheula namanya eta teh lamun di pasar di ieu nya. Si Yeye lamun ka jelema geura cek. Banget di namo cenah. Banget di namo cenah. Aduh aing. Kembali maklum tadi tuh mah. Dah. Pan ada kukarian kesal kana ate. Loba sebenarnya namanya ceng orang teh pengalaman bodoh tapi kan
merenang waktu na ayeuna. Kalau ini kan ngomong pedar. Pedar. Atuh nya da urang sadar ka dieu teh. Ya teteh aya sop cekor. Heeh. Ngan cekor meja. Are ulah ogo dari nyu ulah. Itu mah aing. Ini ngada-ngada jalan. Aing ceng kopi bea, rokok bea. Gue majikan eueuh. Ya geus atuh eta Bergawe. ada kisah benernya ya namanya. Terus semua nyampura we sediayana. Urangna dari teh ieu. Pamari teh Ayeuna mah lah. Kita saha ceng? Sa. Go. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha ceng? Saja. Si gaya tamu. Si gaya tamu. Oh, bade ka saha? Bade ka saha? Jangan boleh layanan. Jangan boleh Kenalan, Bang. Apa sih? Sahal. Itu kenalan pemajikan. Oh. Sok atuh ceng sugan piduiteun naon. Kemarin. Heeh, tah bener teh. Pokoknya ke. Ada urang mah doa. Kieu. Bener. Sana ya. Ieu kade kopi kudu pinu deui urang mah. Lamun teu kopi teu pinu deui. Saah geus urang mah. Balik we ah. Kasih kopi ditanyakan. Kerja. Loba keneh urang teh ieu teh. Kurang deh. Lain kurang soalnya. Ayo bisa Ya sok jadi. ceng. Tah doa urangnya dijabatnya. Sok sugan we. Oh, iya. Sok atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.